Saya mata ngintip pira mandinya. Oi. Oi. Bagus. 1, 2, 3. Ayo, kemana sih ya? Aduh. Garetek amat ieu bobogaan aing. Nerengteng bae. Aduh. Aduh. Teu jasa. Emang geus kuduna ieu aing boga pamajikan deui ya. Aduh, geus bertahun-tahun aing ditinggalkeun ku mana mumu ya. Aduh. Geus membeku ya. Kudu dicairkeun deui teu kena ya, mun teu dicairkeun mah. Aduh. Risol aing yang geus kangen benar ke tempat kelahiranna ya. Aduh, geus hayang balik kampung. Aduh. Abi! Naon Abi? Ya, Mek. Sok kebiasaan ditinggal-tinggalkeun bae. Nah, ubi mah. Bawa ya. Aduh. Itu mitoha anak karena naonnya? Gerak-geriknya mencurigakan. Curiga orang kok. Curiga ini ke mitoha anak. Waduh. Ayo, makanya karena ayo. Ayo. Isin amat aing ya. Kanyahoan ku minantu. Ayo abang gua berut bae naon. Abang kurap. Nah, coba ya conat ngomong teh padu bae. Apa berutnya? Cie. Ayo ngaku. Apa berutnya? Abah burut. Jakun doang boga minantu teh ku polos-polos teuin. Aing mah ti keur ieu ge canyorang burut. Lamun atur palangka kan aing sering. Untung be sia minantu nang aing hayang. Keur ieu sia pernah boga jasa ka aing, pernah ngubaran borok aing. Jadi sia ku aing dikawinkeun ka anak aing mumuy. Sial ta minantu, ngomongna ngeselkeun ka aing. Hum pimpalai hum gambus. Aing menang gadi kuing sia. Cara tuaan. Nah, sia ku aing. Mantep bener. Di sia teh boy. Belah dia. Nah, geus. Hum pimpalai hum gambus. Woi. Kunaon sih boy? Ayeuna lamun aya nu eleh nyoretna kurang kadit bayu. Ayo, udang mau kira-kira. Ah, moalnya nama es lagi kebluk ieu. Tuh kan sakieu urang garandeng, tapi nya nama es bae tuh. Boles bae. Oh sih, nya nama hesna kebluk. Bisa-bisa hesna ayeuna urang perabu nya nama. Umaya setuju tuh. Ayo. Jadi Hum pimpalai hum gambus. Aing menang. aduh, eleh dina aing. Gerak. Coret ting beungeutna ka ayeuna Keduk Sia eta. cemong awak sia. Dah, siap mampus ka dinya. Wih, kalawanan hudang sia. Bodo amat mah hudang nya nama. Ayo, ayo dilah. Kayak ingin naon nama. Ih, Hum pimpalai hum gambus. Biabe, aya musuh urang tuh. Sajis. Tuh, anak buahna Booy. wah. Mumpung serangan doang tuh. Kesempatan orang ya balas dendam mumpung Boy. Ayolah urang sampurkeun kesal jasa aing mah. Sarua aing ge kesel jasa. Ayolah geus lah. Biar hade urang bisa balas dendam. Ayo, gas lah. Bener nanging caletek. Ah, Aing mau baturan saya selalu lulus. Hei, budak letek, orang sia.
amat saja di jelema. Giro aing nyel gaya sia, leutik-leutik gaya sia pahit. Oh, belanak aing ge nyel gaya sia. Wih, alah. Emang siapa berani ka aing, ha? Buset, eta bau amat bacot sia cung, kos cai comberan. Hayu urang jitakan lah. Ya ada leutik-leutik pitos kan wae. Sia leutik-leutik ge. Umpung edak, ayo dak lah. Didakeun ka buuy ka aing. Tuh kan, cai aing ge naon nya pas bebeja ka buuy. Ayo geus lah urang kabur bae lah. Bonus geus turun, ayeuna mah aman aing. Dek nraktir pira di warung bedot ge. Dek nyampe ka Mangparaan kata pira, dek nyampe ka Goler kata pira. Ayeuna mah pokona mah aman aing, geus teu kudu ngagadekeun baju. Pira aku sih duit sakitu cukup. Pede adik ditembak bareut bae ku bedot. Mau kudu ngagadekeun baju deui aing. Pede aing mah. Dek ditembak bareut ke ku bedot. Ya anak sah sih, curik di jalan. Kolotna kamarana sih, anaknya curiknya. Woi, nak. Anak sah sih ya. Curik kunaon? Kula digalakan ku rombongan Markojis CS. Ya budak leutik nu ngajar beuteung aing kamari. Lebok sia ta. Mangkana leutik-leutik langsung ngalunjak. Ayo sia, wani mah gelut aing ya. Ayo. 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 Ayo, lut, ayo. Oh, siapa berani ka aing? Terus, keluarkeun bobogan sia, mah bakal menang sekawan aing mah. Terus, ya, lawan sing sareungeun. Deui lawan deui koeng ya. Terus. Dilaporkan ku aing ka buuy sia, Mang. Woi, pangaduan sia mah leutik-leutik ge. Sabodo, dibajakan ku aing. Ulah dibejakan atuh. Ah, dibejakan ka buuy ame dicekek. Waduh, repot bae ieu mah lamun dibejakan ka buuy. Bisa-bisa mal dibikeun pira ka aing ku buuy. Waduh. Kumanya? Ah. Apa bayar duit bae ku nya? Jeung jajan supaya ulah bebeja ka buuy. Woi, nok. Daguan nok. Nok. Nok, ya duit jeung jajan ye. Tapi ulah bebeja ka buuy nya. Masa goceng bung. Mending bejakan ka buuy. Emang yang bar duit nok? Hayang aman teu? Hayang atuh. Namun hayang aman 100.000. Letik-letik ya bisaan sih nok nyar duitna. Mancung gitu lah. Yo, 100.000 rupiah. Tapi lo bebeja ka buuy nya. Siap bos, beres. Awas tak bebeja pengen seberapa duit. Haha, dek bae dicogaman ku aing. Kolot-kolot ge dangeang. Sial tabrak leutik. Bisaan nipuna. Tekor 100.000. Kajen lah. Tekor 100.000 ge demi pira? Mantep bener lah geus kieu mah. Setiap pira asup ka sumur, langsung pasang taraje. Nyana dek iih ke, dek ngising ke. Intip terus. Seperti pepatah mengatakan, sedia taraje sebelum hujan. RT pentil dilawan, aing meletik ge aukna doang, akal nama loba.
Waduh, ada. Aing geus strategi ge. Aya budak atuh. Mal bener ieu mah. Bisa kanyahoan aing. Geus mah aing kamari kanyahoan ku conat. Ilo kan aing kudu kanyahoan ku rombongan makawajis. Kudu nyumput ieu mah daripada aing katelah ada tukang ngintip. Wih, kumaha ieu? Urang bakal dilaporkeun ka buuy, ku mancung, ku majis. Geus urang ulah bakal keluar karena seminggu mah daripada urang beak sih ya. Oh sih bener. Setuju. Daripada orang beak. Itu adit kumaha, pasti SK nya nama di tempat nu tadi. Rajin teuin lah, nyawa sorangan nyawa geus CS teu paeh teh hirup. Gagal ieu mah rencana. Kumanya? Ulah jadi. Waduh, ulah deh. Ayolah, urang bubar kaburu buuy datang. Gagalkeun bae lah. Kajen taraje mah tinggalkeun di dieu bae jeung papanantieun. Ayolah. Teu salah ya aing meuli kacamata. Hese awak sampayan mah. Makin non bae urup terus. Cangkul aing tadi nangguan pira teu dek datang. Apa yang nangguan di warung bae? Di warung bae ngah. Cangkul aing. Aduh. Ya ada kacamata. Nyen aing ganteng doang. Tegablek juluan.